Sowan dan Eyang Inten Dewata. Ya. Itu pemerintahan. Sundanya dari mana dilihat? Ya Sundanya itu kehidupannya. Itu. Nah kalau sekarang muncul yang namanya Karaton sebagai kepala pemerintahan. Ya harus jelas lah. Iya. Maka Ini yang jadi polemik itu. ya maka cara pandang saya sederhana. Duduk bersama gitu. Ya betul, duduk bersama, Berbicara, bermusyawarah. Betul. ya banyak sampai Wih. Iya Kang Apip. Iya nu diantos-antos teh geuningan. Tadi di jalan heula ieu teh. Siap. Aya kawargian sumping, hapunten. Nuhun eta. sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Aduh punten ieu. Jadi nyambung ieu teh. Nyambung, iya. Obrolan teh henteu ya aya kamari cariosnya. Mohon. Aya Kang Apip. Wah, tiasa langkung lengkap ya. Atuh opat lima sampurna. Woi. Siap. Aduh. Nuhun ieu teh nuju ngabahas bab karaton. Aregreg. Oh. Regreg kumagi ya Kang Wida alhamdulillahnya. Abdi tos sampai 7 tahun dan mempelajari Sumedang. Saha nu tiasa mempresentasikan anak. Alhamdulillah mantena kan sekolah. Aiku sekolah mah pentennya teu bodoh gitu nya. Jadi tatanan teh. Alhamdulillah mantena jadi sarjana hukum dina masalah budaya. Sedangkan kan seueurnya perkawis masalah budaya nu mana ieu teh. Abdi ge bingung name 8 tahun benten abdi di Sumedang. Ayeuna teh nya mohon. Dumawi tatanan teh. Bingung ge nya. Dumawi aya karaton, aya kerajaan. Dumawi tahu itu yang dibahas ya teh. Nu jadi obrol. Dumawi teh ngagibeg gitu. Iya teh karaton, ieu kerajaan nu mana? Abdi banyak lah sharing sareng Kang Widi alhamdulillah. Tah, Perkawis masalah ieu jadi tatanan lah gitu. Kang Afif Sumping teh abdi nembe bade ngajengkeun petarosan nu Oh, terkait gitu. munculna ieu. Mohon. Anu munculna karaton teh naha didukung ku Perda gitu. Eta Paten tah ieu Dumawi urang taroskeun. Awi eta Iya. kalau di mana? Ya, aya perda gitu peraturan daerah. Mohon. Ongkoh cenah cek kerajaan teh ya PSRW. Nah ujug-ujug karaton. Tah eta Kan lares. di sisi lain didukung ku pemerintahna keke. Mohon. Tah ieu nu mawi kan urang sareng-sareng we nya cenah. Mangga urang guare. Supados naon? Masyarakat jelas. Eta bisa. Jelas literasi bahan bakuna cek Kang Widi mah. Leres. Ya kerajaan mah RWS mah jelas bahan Jelas. bakuna. Kerajaan ai karaton bahan bakuna ti mana kan cek Kang Widi. Mohon. Nah nu mah Keluar urang tadi. tarosan. Regreg pisan. Ya, aduh regreg ya abdi. Jadi bakal langkung mengerucut ya Kang Widi. mohon. Pangtos Kang Afif juga seueur patarosan lah anu Wah, biasa diajengkeun Seueur bisa. tak gitu. Weh, Sogeningan. Regreg ge. Waduh. Para inohongna sarumping. Ora kali dia. ya Nah gitu Kang Afif, Kang Gani itu tadi naon kita bahas. tadi nyarios abi ka dieu abi teh aya cariosan ka Kang Widi menawi kan patepang sareng Kang Liat kamari teh ka pertaros masalah ieu ku polemik perkawis di luar daripada termasuk orang Sumedangnya tidak mengetahui tahu teh karaton. Kan orang teh kudu ngaluluskeun sajarahna saujratna. Cek bahasa sepuh malojor panjang teu meunang di potong, pendek teu meunang di sambung. Saujrat mah. Saujratna. Nah, Rek trek ami saujrat mah. gitu lah intina mah. Eta mah sepedoman sebab dina urang ajarannya ageman leh Al-Qur'an. Pan saujratna. Nuhun.
anu teu bener saujratna, anu bener saujratna. Iya. Nah, jadi orang sebagai umatna, pengikutna ya, kan bisa menilai Iya. dampak anu sa ujratna tadi teh gitu kan. Mohon. Itulah tadi Sumedang ai saya kan berpikir begininya, Sumedang teh unik, Mohon. unik, antik, bahkan universal gitu ya, universal. Sampernik. Iya. Bisa jadi. Kan kota letik Sampernik kita Ya, mah di lingkungan Lagu gua ada sama. Ya, Sumedang. Iya bukan Sampernik. Wah. Tapi eta bahan baku nu halus. Dalam muat sebut Sampernik mah bernuk mah. Di mana Sampernik mah antik, unik dan langka. Indah dipandang mata. Meureun Entah eta teh Sampernik teh nya abdi ge punten ku ayana tadi ka Kakang sareng ka Kang Widi ieu karaton ieu teh kan bahan bakuna teh teu jelas. Di mana sedangkan kerajaan mah cenah jelas. Bahan bakuna teh nya RWS teh ya gitu, YPS RWS nah bet aya YNWPS bet aya karaton. Tah ieu nu janten polemik teh. Sementara di 2017 tah abdi sumping teh 2017 melihat daripada panjang teu meunang dipotong pendek teu. Nah di Pararato gitu. Tah ieu teh panginten hawatos ka para tokoh budaya Curug Tuh aya perda peraturan daerah 2020. Aya di jerona teh aya karaton. Ke kan karaton nya mah halus dibilang mun cek maneh nama. nya cek manehna ngan meureun masyarakat urang teh terus setiap hari aya kegiatan karaton atau jadi nginu ka karaton meureun. Sedangkan kan aya di karaton Yogyakarta, karaton daripada Banten atau napi Kesultanan atau karaton Cirebon. Jelas emang orang keur leuletik keneh kan belajar eta kudu aya karaton. Tak ieu teh meureun kudu tanggung jawab. Di antawisna ieu dua lembaga aya ditingali teh di daya YPS RWS. Abi bade narosin ka Kang Widi. Nah anu pertarosan pemerintah Kabupaten Sumedang teh nganggo pa YPS RWS. Tah eta. Nya, Leres. dan jelas saurna teh Kang Mohon. Widi saur YPS RWS bahan bakuna. Yayasan Pangeran Sumedang ngolah aset wakafna rukun wargi Sumedang katurunanna saga keturunanna sebagai penerima manfaat gitu sanes. Tadi disangatkan tadi Kang Widi. Gupai atuh eta RWS, YPS musyawarah gitu ya. Kang Widi. Gupaiku saha mana? Sampernik sih, iya mah Sampernik bener ngagupai. Kalau Sampernik ya. Ge pihak aya gupai anu mah eta mah bahasa ieu bisa memeh aya muncul karaton dia tuh. Pengen oh ku pemerintah. Mohon. Jika nama terasepeun ka Kang Widi. Tarik teuing jika nama. Wah, nya kau peneliti. Tong sana si eta mah sana. Peneliti mah tajam atuh. Nya heueuh. Bae data. Ah, ayeuna kan nu entong makanya saya bilang tadi welas asihnya deudeuh. Sunda teh kieu teh Sunda teh kieu. Nah, bet kajebak tidak suka pada orangnya. Eta anu kaliru ya. Kaliru itu Lain. abdi pelajari. Sigana mah dianggap ngaru. Sanes Kakang Manawi gitunya satacan ka Ya. Widi itu kumargi man kena belajar daripada tatanan perkawis masalah pribadi. Mohon. Kakang sebagai ketua umum pengen ieu kumaha berkawisna terjadi Iya, Kang. ai sudut pandang lembaganya atau sudut pandang pribadi ya. lembaga atau ai pribadi mah wios we. Nah, ai lembaga mah kieu lah sudut pandang lembaga mah. Urang aya hiji wadah nyata disebatna teh rukun wargi Sumedang. Lain kahayang saya, kaki saya, bukan. Jadi RWS mah asli berproses lewat negara dan pengadilan. Lewat negara dan pengadilan. Waduh, negara kan Istimewa. negara kan punya organisasi nih pemerintahan. Aya Kementerian Kehakiman bageula mah kan mutunya. Enak aya keneh tanya kehakimannya. Nah, eta teh melihat bahwa sejarah Sumedang teh adalah sebagai penerus kerajaan Pajajaran. Ya. Iya dipahami kita dulu kuncinya, pahami dulu eta.
simbolna aya kan, mahkotana aya. Simbolna eta nya. Nya mahkota. Mahkota Nah, binokasi. artinya memberikan limpahan itu bukan hanya mahkota hungkul. Mohon. Makanya di-HP-keun mahkotana pun. Oh, segitu. Betul. Itu kan yang namanya mahkota itu kan simbolik adalah kekuasaan. Serang iya dipilihnya di Sumedang deh kan gitu. Ini nyambung ya. Nah, kunaon dipilih Sumedang Sumedang. dipilih tahu. Kan kunaon dipilih Sumedang kan. Ayalah kabupaten-kabupaten lain lah. Mun ayeuna jenengan teh misalkan mau aya Cianjur, aya Bandung atau napin sanes gitu nya. Kunaon Sumedang. Karena di Sumedang itu aya pucuk umun, cik abdi oge. Jelas. Itu tapi Pucuk umun teh ya yaitu Ibu Ratu Inten Dewata. Ibu Ratu Inten Dewata. Nah, makanya di Sumedang mah secara pribadi pandangan saya dan silahkan teliti apakah saya salah atau tidak ya. Kayak emansipasi wanita di Sumedang tidak berlaku sebetulnya. Ke Sumedangnya sejati Sumedang. Iya. Namun tidak berlaku harkat derajat wanita udah diangkat ayah ratu. Pucuk umun. Ratusan tahun yang lalu ya. Betul. Bahkan ratu pucuk umun. Ya. Betul. Kadienakeun zaman kolonial lah sebutnya Ya, zaman kabupatian. Mohon. Ayah hiji bupati wanita pertama tahun 1744 sampai 1758. Ni Raden Raja Ningrat diangkat tuh seorang harkat wanita. Oh jelas. Abad 17 itu. Berarti kenapa? Acan R.A. Kartini. Wah, Iya, pisan Kang. Cuman sayangnya sebagai pusir budaya Sunda kok iya. sebagai pusir Sunda kok mengadop ya. Kok iya dirayakeun. Tapi indung sorangan dipohokeun. Nah dipohokeun misalkan gini. Ibu Nyi Raden Raja Ningrat, seorang adipati memimpin itu berapa tahun coba dari 44 sampai 59 hampir 15 tahun ya. Wah, enggak sedikit waktu panjang. Nah, pernah nggak menghargai di situ? Kita sedangkan Sumedang anu katalah ilmu Sumedang teh ilmu karahayuan. Kan gitu. Naon disebut rahayu teh? Pan ayo orang Sunda mah indung tangkar rahayu. Bapak tangkar darajat. Nah, sadari dirinya jah disebut budaya teh bagaimana budi dan daya orang menyikapi nalar sejarah baheula ka ayeuna cek Kang Apip mah kudu salojorna cenah gitu kan. Saujratna ieu abdi menyebut teh. Mun panjang ulah ditambahan ulah deg-degan atau dipanjangan sebaliknya gitu. Anu pondok ulah dipanjang sambung-sambung. Saujratna. Yang di Sumedang teh aya figur sosok wanita yang luar biasa menjadi pemimpin daerah dari Pangloka. Pernah nggak disadari di sini? Kadang-kadang saya prihatin sih. Tapi teuing Teu wawu. punten dipotong. Tapi teuing buktina Mohon. aya RWS ke kan tadi abuskeun di pedana. Nah, Contoh. iya Nyata eta mah. Ayo Kang Widi jikeun. saya lamun saya sebagai dina lembaga hiji eta nya sejarah udah ngaco nih. Tidak menyadari ngambil sejarah nu lain peringatan yang lain. Tapi jati diri itu di peringatan. Sebagai sumber ilmu tangkar rahayu, indung tangkar rahayu bapak tangkar darajat itu dipakai. Nah, bapak tangkar darajat, bapak orang ngawati-wanti ke insun medal, insun madangan. Diri lahir teh keur nyaangan. Nah, apakah ini menutupi nggak kenyataan seperti ini? Menutupi pandangan saya mah. Jadi insur medal teh batrohnya putus. Iya. Ya kan insun nyambung. medal, Medal. Ya aku lahir Jadi Aku hanya lahir unggulnya. Kang Apip, kaya. Padahal Jadi medangan. Iya. hanya ikon dan slogan saja akhirnya. Ikon dan slogan betul. Nah, Kang Dani. lamun ikon mah di pemerintah daerah hanya insun medal saja. Iya, aku lahir kami. Jadi saya kan berulang kali pernah ngobrol. Naon bedana jeung sasatuan lahir we sarua. Iya. Anak beranakan dahar sare aranaka berang gitu. Ya. Padahal memang manusia Berarti geus beda. dipotong eta teh insun madangan jadi insun medal. Eta teh Potong deh ya. astagfirullahaladzim. Aku Aduh. abdi di Google di searching nya. Eta teh putrana Bupati Bandung. Mata Nagara sebagai arsitek merubah daripada insun medal pemerintah Kabupaten Sumedang teh hingga insun medal. Aku lahir Ya. Sumedang, aku lahir.
Nah jadi Padahal madangan eta dipotong, dipicin, kulantaran disumputkeun. tadi naroskan secara lembaga, ya lembaga saya prihatin ya. Iya. Seharusnya bangga juga nih pemerintah mempunyai 2 lembaga yang saya selalu bilang leg spesial. Karena tidak pada umumnya untuk mendirikannya. Tidak pada umumnya untuk mendirikan persyaratan sekarang lah misalkan. Ayeuna mah pembina, meureun pengawas, pengurus sama yayasan makan gitu samilah dina organ sanes oge. Fungsi ai kita mah gantung gitu. Iya. Gitu. Jadi kita mah memang aya proses kita ditusir teh penerus pajajaran teh nih. Berlimpah tah sampai ke para adipati-adipati gitu. Iya. Sa Kanjeng Pangeran Mekah atau Pangeran Surat Maja di situ. Iya. Nganturkeun wasiat naon seseratan eta panginten apa anu diserakeun eta hiji nya. Tah dilanjutkeun ku raina ngadamel yayasan. Namina teh Yayasan Pangeran Surat Maja. Ya pasal. Tahun 50 ya. Nah, ieu prosesna nih. Lahirna RWS kan ya. Iya. Nah, tidinya kulantaran gitu wargi-wargi naroskeun. Ah, cenah ieu teh buat jadi yayasan nama beliau gitu kan semua. Kan yang lain juga punya hak kan gitu ya. Iya. Dan ada yang diwakafkan sebagian gitu. Mun eta kumaha isna eta teh. Nah, eta mah silakan telitilah ya. Ini ahli sejarah, Tapi Kang daroskeun. Bedi tahu, ahli hukum budaya tahu lah tanyakeun. Nah, saya cuman gara-gara ganjil dari situ ada penuntutan dari keluarga besar gitu kan. Hasil musyawarah eta oge. Aya dalam Gelung, dalam Bogor semua nuntut nanyakeun kunaon jadi ngaran eta kabeh. Iraha kami tanda tangan. Lamun dibikin Maksudnya ngaran eta teh ngaran ya pasa. masih Yapasa itu saat itu Yayasan Pangeran Surya Atmaja satu klan lah satu Itu yang dipertanyakan ku nah, wargi teh. tanyakan karena taroskeun muncullah permasalahan keluargaan. Oh, ada iya belah ieu pengakuan ieu kudu diadili Oh, nu dicarioskeun 18 12 teh ningan. Iya, eta mah berlanjut ke situ ke wakaf itu setahun Ya eta teh 50. bunyinan nih enten abdi Mohon. naroskeun ka ieu ka Iya, abdi. eta ngait eta bade ditaroskeun oge kok. Eta kumaha kronisna eta Abdi teh. teh kan tahun 1812 teh nya eta nalika Pangeran Surya Atmaja nuju ngajabat Nah, kela sebagai bupati. kela Kang. Anggeus geus lah ieu supaya beres, akan tanyakeun ka dinya Ya. supaya clear deui ya. Nyambung soalnya salah Iya, iya, nyambung. iya. Setelah itu adili atuh permasalahan aja dah orang teh geus aya berdiri NKRI lah mun ayeuna bahasa teh Republik Indonesia Republik gitu ya. Republik. Tapi dah kantor pengadilan teh aya. ya gitu. Peradilan mah aya. Peradilan mah aya. Peradilan aya tapi enak gitu kan. Kantorna teu aya, lembagana teu aya. Tapi kan hakimnya pada aya dirinya oge. Mohon. Bentuklah hakim dan sebagainya gitu ya sehingga untuk persyaratan mengadili perkara tersebut. Ya. Muncullah perkara tersebut. Karena cek saya kayak bageula mah anu jadi menak jadi pejabat teh anak-anak menak lah bageula mah. Jadi mudah dideteksi. Ya. Oh, itu turunan itu tahu lah. Mohon. Pan ayeuna mah jadi menak kita pan tidak tahu. Yang penting mah ayeuna masa pinter segala macam jaradi kan gitu ya. Tapi eta teh punten dipotong. Da abdi ge ditaroskeun maneh turunan ti mana? Da kuring malin turunan tanyakan cek. Punten ayeuna anu naroskeun eta nu nyebut-nyebutkeun Raden. Oh, gitu. Anjeun teh tina turunan, selain turunan Ya. Garelo cek saya. Ampura. Iya, Ya benar gegenya ya Kang Hmm. Apit. Kita kembali tadi tanya. Iya. Setelah itu proseslah. Dalam proses tersebut kan udah tahu tadi teh nih ada aja dulur teh yang tanpa mediasi udah tahu oh kapi iya. Akhirnya kedua juga mengakui turunan dulur Sumedang doang. Lalu ada teh Sumedang. pihak yang mendirikan dan yang menggugat. Dan yang menggugat. Ataupun ambet kudu ributnya geus atuh. Nyieun jadi jenengan ieu bermasalah mah nyieun jenengan anu tidak pakai nama Seseorang individu, atau misalkan Yayasan Pangeran Sugi atau Yayasan Pangeran Kornel Itu.
Nah, jadi musyawarah ini muncullah Yayasan Pangeran Sumedang. Artinya banyak Pangeran Sumedang itu, Iya, tidak satu. Nah, Dari mulai Pangeran Angkawijaya sampai ke Pangeran Sugi. Iya. Banyak. Pangeran Panji juga ada. jadi Sabono Royotan Gitu, Pangeran Pangeran juga. Panji juga ada. Saya baca keterangan dari Belanda itu. Ada Pangeran Panji. Pangeran Panji. Ada. Itu kan kurang dikenal. Ya di masyarakat iya, Sumedang. karena tidak ada muncul. Disembunyikan. Bukan disembunyikan. Hari Senin, kumage pacara kokod meureun ku Undang-Undang nomor 5 tahun 1860. Ku aya marunculna eta komunis, kampungan gitu. Rubah-rubah Kita bukan yang komunis. nya heueuh da. Lain kawas mah para rakyat. Wah, eta kan arabus kadutan eta teh. Jadi kalau diteliti ya, memang benar ayah ajaran seperti itu ada kan. Ya mungkin. Itu zaman Pol Pot kalau nggak salah ya. Zaman Oh, Pol Pot. Dokumen-dokumennya Itu dokumen ayah itu. Ya walaupun tidak pergerakan seperti itu kan minimal ismenya atau tindakannya bisa abus gitu kan. Pengaruhnya itu mempengaruhi tindakan ya. Tindakan. Iya. Walaupun melebarkan bendera Iya. juga istilahnya kan bisa dari sifat seperti itu. Tapi selama tidak membahayakan ya nggak apa-apa deh. Kurang makan Bhinneka Tunggal Ika kan. Terus gitu jadilah itu Nah, tahun dia teh bubarkeun tah. dibubarkan, Oh, dilikuidasi. dilikuidasi. Yang mana masa teh? dibubarkan teh? Tahun sabaraha? Ya Pasa. Oh. Yayasan Pangeran Surya Atmaja Ini keputusan dibubarkan tahun 53 betul 1953. segera bentuk keturunan leluhur Pangeran Sumedang. Oke. Oh, Nah. segera dibentuk keturunan Nah, Pangeran untuk Sumedang. apa? Untuk membuat yayasan yang mewakili keturunan tadi semua tuh ya. Maksudnya mak itu meureun. Saya. Lahirlah Yayasan Pangeran Sumedang. Hasil musyawarah eta oge. Ah cenah mun ngaran ieu Pangeran Korel atau Pangeran Sugi masih individu kan gitu. Iya, lah. Tapi lamun cek itu kurang gitu. Termasuk yang dilikuidasi teh lah lebet deui. Mas Beureun. bahkan saking udah dirukunkannya itu putranya yang kita sebutkan ya, yang itu kan Kadir Sumawilaga Ya. yang membuat pertama itu. Bahkan putranya beliau itu jadi ketua Yayasan Pangeran Sumedang pertama. Sana mina? Ayang Rangga betul apa? Eyang Rangga. Oh, Rangga Sumadi Surga. jabatan pertama. Welas ku asihna Ya. meureunnya. Jadi saking udah rukunnya itu, Oh. udah rukun antara yang tergugat dan menggugat Yang menggugat. sudah melebur menjadi satu rukun. Putranya pun diangkat. Berarti kieu abdi terang. Ya. Kunaon aya rukun wargi Sumedang karena cek abdi ieu pemahaman nu ayeuna nya panjang teu meunang dipotong, pendek teu meunang disambung Sambung. nya eta lojor teh. Ya. Berarti nu ngaranna rukun teh baheulana teu rukun. Da kulantaran aya Yapasa, Yayasan Arya Surya Atmaja dipertaroskeun. Ya akhirnya duduk bersama, dilikuidasi, dibubarkeun. Dibubarkeun. Jadilah Yayasan Pangeran Sumedang. Jadi Sagala YPS. keturunan pangeran-pangeran nu aya minimal atuh di Sumedangna di 20 kecamatan anak. Heuh pertanyaan kuring teh. Nah, batur disasaha. Jadi terwakili semua lah. Tah, Tanu ayeuna aneh, teh. ieu bener. Teras lahirna eta RWS. Nah, setelah Ieu mah supados terang Kakang. Oh, Iya. oh. ya ini kan Oh. salah satu untuk melahirkan RWS itu kan satu ada pembubarannya tadi itu ya Pasa. Ya. Terus ada lagi pembentukan perintah tuh, bentuk keturunan leluhur Pangeran Sumedang gitu kan. Segera bentuk wadahnya kan. Itu udah perintah di situ. Nah, Oh. dari situ baru lahirlah rukun wargi Sumedang walaupun di secara eksak Kementerian Kehakiman saat itu tahun 57 kalau nggak salah ya. Kalau SK Kementerian Hakimannya tapi berdiri tahun 56 di situ. Jadi RWST sareng YPS dua bisa organisasi dipisahkan. lex spesial Spesial. kedudukannya Dan luar tidak biasa boleh itu. terpisahkan. Tidak boleh Makanya- terpisahkan. Makanya aya kearifan lokal sepuh lir ibarat gula jeung amis nah. Jadi pan kajen tindik siksik di walang-walangnya bebarengan gitu. Ari fungsina Yayasan Pangeran Sumedang sareng RWS kumaha eta? Nah, fungsina yayasan mah kan mengelola aset. Oke. Di Kalau tahun 55 teh. RWS mah ngelola kawargianana sadaya. Oh,